dina adat sawala, adat budaya pokoknya lieur urang terus wae. Assalamualaikum sampurasun. Aduh, sareng saha? Abdi sareng Ibu Ani. Ibu Ani, rada agengan Bu Ani abina teu nyanak mik. Nah, gitu. Nami Abi Ibu Ani. Sareng Ibu Ani, salah sawios ketua penyelenggara dina acara naon? Kemah budaya. Kemah Budaya. Sawala adat budaya. Nah, sing tadi ke Bu kapal ditu Bu, saos. Tah, tongka abdi. Sawala adat budaya Kasundaan di Nararaga Kemah budaya di Gunung Sanghyang. Nah, gitu pamirsa. Manawi tiasa ngurekeun Ibu visi sinaran misina anu diayakeun kagiatan ieu. Mangga diurekeun. Ayeuna sakedik sana. Panggilan kalau isi dan misi pribadi itu itu hoyong nanjirkeun deui budaya anu parantos tergerus zaman deui. Jantan pribadi tuh katarik ati gitu kan ku ngajegeuna Gunung Sanghyang. Tapi dugi ka ayeuna teh teu acan aya hak asan. Tapi panggilan teu acan karena periogi waktu. Jadi abdi aya dina aya kemah budaya ini tiasa ngangkat, tiasa ngajak ngahiap, ngajagi ngariksa Gunung Sanghyang ku sadayana gitu. Hayu sasarengan upami teu ku urang saha deui itu panggilan. Beres, salajengna Ibu ngagaduhan sasaran atanapi tujuan atanapi naon nu diayakeun kagiatan ieu. Panggilan tujuan anu tadi. Abdi hoyong ngajegeun budaya. Waduh. Angkat seni tradisi anu aya di Limangan oge nyukeun bantosan gitu kan kepada pemerintah, tolong perhatikan gitu kan. Ini adalah cagar budaya. Ini adalah warisan karuhun. Kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi gitu. Jadi hayu urang sasarangan gitu kan. Kanggo nanjekeun budaya ini. Abdi tos ceurik gitu kan. Ungalinten ceurik gitu, sanes ceurik bukan nyeri tapi kecerik kapungah. Tapi naha gitu kan dugi ka ayeuna. Mangga teu acan aya. wargi sepuh sadaya dulu. Gunung Sanghyang ieu panggilan. Anu kiwari paratos sami rawuh di Sementos Yerohagan. anu diulem saha wae pangitan. Kersata rombongan Nu di ulem teh panggilan. Pranata Karaton Sumedang Larang nu dideluguan ku radia sepuh Galuh sejak sadayana satatar Sunda hampir sadayana lenggah di beuneur urang sadaya. Kukituna kawargi-wargi sadaya mangga urang Jantan sami unsur budaya atanapi unsur Nampi keraton pangbagai. atanapi unsur instansi Demikian. terkait anu diulem atanapi kumaha. Kuman ku abdi panginten di ulem sadayana teu di wilayah masih masyarakat umum oge sadayana di ulem ku pribadi kanggo ngahiap ngajagi ngariksa Gunung Sanghyang nu aya di Limbangan. Salajengna pangitan. Kanggo pesan sareng kesana kanggo sadayana anu tiasa ngalungguhan kana ieu acara mangga bilih bade dirugikeun. Ya. Mohon panginten hayukeun abdi mah panginten. Ngahiap ngajagi ngariksa Gunung Sanghyang sanes ku pribadi, sanes ku komunitas, tapi ku sadayana masyarakat satatar Sunda. Di elemen pemerintahan nu bikin ka masyarakat handap itu hayu sadayana urang tanjeurkeun deui Gunung Sanghyang. Naon adi Gunung Sanghyang? Ya panginten engke tiasa kabongkar, engke tiasa kabuka di sejarahna eta panginten kumargi abdi sebagai rakyat biasa panginten teu tiasa ngabuka kedah kumaha wae panginten, tapi kedah ku para ahli kan. Abdi mungguhan saukur ngagaduhan tempat anu aya di ieu anu sakitu ahli. Alhamdulillah panggil keterangan langkung jelas. Kumaha kagetan salajengna pamirsa? Sumaha urang sasarangan urang tonton. Dina acara nanyata adat budaya Sawala nu aya di Limbangan Kabupaten Garut. Pilih jeung nyakseni.